Wilujeng enjing sadayana, wilujeng patepang deui sareng Bu Intan dina pelajaran bahasa Sunda. Dina dinten ayeuna ibu bade ngadugikeun pangajaran anu kagenep nyaeta endahna lemah cai. Dina pangajaran anu kagenep salah sahiji materina nyaeta aya maca sajak. Sajak nyaeta mangrupakeun karya sastra wangun puisi anu henteu kaiket ku aturan. Sajak henteu kaiket ku aturan saperti aturan nu aya dina pupuh. Aturan nu aya dina pupuh disebut guru lagu jeung guru wilangan. Sajak mangrupakeun wangun puisi anu teu kaiket ku guru lagu jeung guru wilangan. Ayeuna ibu bade masihan contoh maca sajak. Judulna Sukapura ku EZ Alfian. Di suku Gunung Galunggung aya lembur subur makmur. Tasikmalaya ngaranna lembur urang sarerea. Tasikmalaya nu urang kudu diwangun ku urang. Hayu urang babarengan. Tasikmalaya lembur urang sarerea. Tasikmalaya turunan di Sukapura. Ngawangun Tasikmalaya dasarna iman jeung takwa. Amanah jeung istiqomah insyaallah tumanina. Tah nu nembe teh nyaeta salah sahiji conto kumaha carana maca sajak. Tah dina pangajaran anu kagenep salah sahiji materina nyaeta aya materi paribasa. Paribasa nyaeta pakeman basa Sunda anu ungkarana leuwih panjang tibatan babasan. Paribasa umumna ngandung harti anu leuwih jero. Aya anu eusina pangjurung laku jeung aya oge anu mangrupa pienteungeun. Ayeuna ibu bade masihan contoh paribasa. Nomor 1, adat kakurung ku iga nyaeta adat atawa kalakuan goreng sok hese dirobahna. Nomor 2, adean ku kuda beureum nyaeta agul atawa ginding ku pakaian meunang nginjeum. Nomor 3, agul ku payung butut nyaeta agul ku turunan atawa kulawarga sorangan. Nu kaopat nyaeta aya cukang komo meuntas nyaeta aya jalan tepi kalaksana anu dipikahayang. Nomor 5, batok bulu eusi madu nyaeta katenjo luarna awakna siga nu goreng padahal jerona nyaeta hatena alus. Nomor 6, bengkung bekas nyalahan nyaeta robah tingkah laku keur budak alus ari geus kolot goreng. Nu ka-7, bentik curug balas nunjuk nyaeta resep nitah ka batur. Nu ka-8, cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok nyaeta lamun tuluy dipik gawe tangtu bakal karasa hasilna. Nomor 9, celik putih celak herang caang bulan 14 nyaeta bersih hate ikhlas teu aya rasa keheul atawa tugenah. Nu ka-10, cul dogdog tinggal igel nyaeta ninggalkeun pagawean anu baku. Nomor 11, gindi pikir belang bayah nyaeta goreng sangka atawa goreng hate ka batur. Nu ka-12, goong nabeuh maneh nyaeta ngagulkeun diri sorangan. Nu ka-13, hade tata hade basa nyaeta hade tingkah laku jeung hade omongan. Nu ka-14, halodo sataun lantis hujan ku sapoe nyaeta kahadean anu loba leungit ku kagorengan nu saeutik. Nu ka-15, indung tunggul rahayu Bapak tangkal darajat nyaeta indung jeung Bapak teh sumber kasenangan. Nomor 16, kacai jadi saleuwi kadarajat jadi salebak nyaeta
babarengan akur sauyunan. Nomor 17, kaciwit kulit kabawa daging nyaeta kababawa ku batur anu nyieun kasalahan. Nu ka-18, lamun keyeng tangtu pareng nyaeta lamun digawe nya-nya tangtu bakal aya hasilna. Nu ka-18, lauk buruk milu mijah nyaeta pipilueun kana hiji kalakuan kulantaran kabawakeun ku batur. Nu ka-20, lodong kosong sok ngalentrung nyaeta jalma anu loba omong tapi elmuna saeutik. Mung sakitu materi nu tiasa didugikeun ku ibu dina dinten ayeuna. Hapunten samudaya kalapatan, hatur nuhun.